Mang aya talombong, Mang. Hah? Aya wae ari mah Andin. Kurang dagang nyiru jeung boboko nanyakeun talombong. Oh, teu aya, manawi teu aya talombong, baru abi bade meser. Mun aya mah ku abi diborong sadayana daganganna. Entong tuh Mbak Andin kek. Lamun diborong sadayana mah abi moal tiasa icalan. Oh, genya. Lamun maneh diborong, ayeuna daganganna meureun maneh moal bisa jualan poe ayeuna. Tambah-tambah deui atuh jumlah pengangguran orang jelek di Indonesia. Okay, let's go. Nyariru ayakan boboko kemarana ieu teh meni mana can ngararisan cepik kieu ciga di kuburan. Hadiah Mang, ninggalan Isa naon eta? Icalan pais keong teh. Geus nyaho dagang nyiru ayakan boboko. Masih nanya keneh. Kalem atuh Mang dagang teh ni emosian kitu. Isa barhaan Mang boboko. Entong mah atuh teh meni asa teu gagah. Di mana-mana ge tukang dagang mah disebut nage Mang maneh teh. Atuh diseureut ayeuna mah jadi om biar kang dagangnya merasa dihargai. Kumaha maneh anak kadal dek disebut naon-naon oge. Ieu boboko sabarahaan? Baik kata Mimit mah diskon 35.000. Nah mahal teuing jualan teh 30.000 we lah. Kabatur mah ngical 45.000. Dijamin nih mah kualitas nage HD. Awi nage lain awi lokal. Awi ti hutan Amazon. Oh atuh ieu kurang dibeli we nya 30.000. Bayatulah ya. Larisan lumayan. Siap. Itu si tangkurak keur ngajualan naon. Aing jailan ah. Ayo atuh teu ah. Bade lajeng deui. Boboko nyiru ayakan. Boboko boboko. Boboko, Mang. Boboko. Nuhun teh. Sawau aing teh tapi sahanya. Bebentukan bebengeutana jeung sorana asa teu asing teh. Mang. Anehnya ningal abi cantiknya. Ih, lain cantik eta bebengetan jeung sorana asa teu asing. Ya pasti teu asing atuh Mang, pan abi pemeran Ikatan Cinta. Anjir, Mbak Andin ini teh. Wah, ini mah parah sekali berbahaya. Lain atuh tangkurak. Po ati. Saha deui atuh pemeran utama Ikatan Cinta. Kira ku Mbak Andin. Mang aya talombong, Mang. Hah? Aya wae ari Mbak Andin. Kurang dagang nyiru jeung boboko nanyakeun talombong. Oh, teu aya, manawi teu aya talombong, baru abi bade meser. Mun aya mah ku abi diborong sadayana daganganna. Entong tuh Mbak Andin kek. Lamun diborong sadayana mah abi moal tiasa icalan. Oh, genya. Lamun maneh diborong, ayeuna daganganna meureun maneh moal bisa jualan poe ayeuna. Tambah-tambah deui atuh jumlah pengangguran orang jelek di Indonesia. Ah, Mbak Andin masuk ceplos-ceplos wae eta sungut teh. Geus Mang eta nyiru sabarahaan? Bae 50.000 ka Mbak Andin mah. Mahal-mahal teuing sia teh, bae erek mah 10.000. Ah, Mbak Andin mah ciga nawar ge hucaan ih wae. 10.000. Bae lah ya 35.000. Tuh atuh bae lah, Mbak Andin meuli hiji, tapi Mbak Andin teh teh rusuh. Pamulangan teh Mang, ieu Mbak Andin artosna 100.000. Baik, kalem aya Mbak Andin. Sok atuh hayu, mana eta pamulanganna ka dieukeun? Hayu atuh Mang, duitna sakuan langsung bisi murag. Hayu ah, Andin rek syuting heula. Dasar rezeki duit menang ya, nyiru menang. Oh tahakan tangkurak jebleh bukan lumayan nyiru aya cerinung urang ya duit 35.000 keur ngadepo. Ini parah nih. Cecuriga aing ka Mbak Andin nu dieu.
Mainnya Andin kebentukan ciga berbagi sawah. Baik penting meuli we. Nah, ini parah nih.